Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun Wasta Abdi Muhammad Dafia Rizky Ramadan kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya jalma anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeueus ka Ramada yen dirina hayang ningali getih dirina sorangan. Harang tarung jajanten tapi teu aya jalma anu bisa nandinganana. Ngadangu putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat nyawuran para ahli nujum karajaan. Menta bongbolangan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu para ahli nujum karajaan kabehan teu aya nu bisa nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula apal saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jalma eta teh jauh pisan aya di nagri Makkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun putra kaula tarung jeung Bagenda Ali? Samemeh ngajawab, aki-aki eta teh geus ngaleungit duka ka mana. Ti harita Kian Santang teu bisa cicing cenah, hayang geura-geura pok patepung Bagenda Ali, hayang tarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka Rama Prabu Siliwangi saminya ka nagri Makkah rek patepung Bagenda Ali. Barang nepi di Makkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan di tangka korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali?" Aki-aki eta teh ukur malong neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pok malah balik nanya, "Kaula Kian Santang, ti Pulau Jawa. Kaula hayang patepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna jalma sakti, kaula hayang tarung ngadu jajanten." "Oh, hayu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki, ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun tapi karek sababaraha lengkah, pok ceuk eta aki-aki teh nyarita, "Aeh iteuk Aki tinggaleun, cing pangnyokokeun." "Ujang," geuwat Kian Santang balik deui, maksudna bade nyokotkeun iteuk. Di iteuk eta teh nancep dina gigireun tangkal korma. Pas dicabut, iteuk eta teh hese pisan pageuh. Unggal nyobaan aneh, lain iteukna nu kacabut, tapi sukuna anu mebes kanu taneuh. Kitu terus unggal manehna nyabut kana iteuk sukuna beuki mebes." Kian Santang geus ngoprot kesang manehna boga curiga lamun eta aki-aki anu boga iteuk teh lain jalma samanea. Saenggeus kitu eta aki-aki geus aya di gigireun. Kian Santang nanya, "Saha sanajana andika teh Ki?" Bari rada lungse. Si aki ditanya, "Kitu teh saukur seuri?" "Nya kaula teh anu diteang ku andika, kaula teh Baginda Ali." Ngadangu kitu Kian Santang nyuuh kana sampean Baginda Ali. "Kaula taluk, kaula hoyong buburug ka Bagenda," ceuk Kian Santang. "Heug, tapi andika kudu ngucapkeun sahadat asup Islam," ceuk Bagenda Ali. Harita keneh Kian Santang asup Islam.
tuluy ngulik bag-baga Islam di negeri Makkah. Saenggeus ngarasa cukup elmu, Kian Santang pamit ka Bagenda Ali hayang mulang ka negeri nyaeta ka Pajajaran. Bagenda Ali ngawidian mere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun Islam di Pulau Jawa. Aya 2 barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali ka Kian Santang nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kian Santang mulang ka Pajajaran. Teu saeutik rahayat anu tuluy ngagem Islam. Ari Ramana teu kersaeun ngagem Islam dibarengan ku prajuritna. Ramana Prabu Siliwangi ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cenah anjeunna teh ngahiyang ngaleungit tanpa wujud jeung para prajuritna ngarubah rupa jadi maung. Sakitu carita ti abi. Sakian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.